Nuka dua di mana hirup hayang berkah teh nudugi ka kuburan teh biqiraatin baca Quran. Tuh baca Quran teh afdhalul ibadah ala ummati qiraatul Quran. Pangutama-utamana urang maca Quran teh ibadah ke umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bingung baca Quran, loba hutang maca Quran, hayang menang maca Quran. Ulai mah Quran teh jadi pajangan, jadi lukisan adi dibaca henteu. Nya juri asup atuh. Tak ayo disebut deui Ustaz jujur. Sok sia nyebutkeun deui naon dia. Baca Al-Qur, baca Yasin, baca Tabarok keur anu tos mah baca bisa kulhu. Teu bisa keneh bismillahirrahmanirrahim. Teu bisa ya Allah ya Allah ya Allah. Teu bisa keneh maot sia. Sok lain-lain wae hirup teh. Baca dikir Ingsa mangpang meng akhlak Nabi teh Al-Qur berarti pangeuna-ngeunana ibadah malin di imah di masjid. Komo bulan Ramadan malamat baca Quran kabeh. Pangeunana ibadah mah di masjid, maca Quran ge di masjid. Bisa bari sasarengan. Aisan mana genut. Nu sare wae atuh mana mah. Teu genut kumaha molor wae mah. Mata hayang barokah teh geus jadi awewe mah yeuh nurut ka salaki. Beres syukuran di dia teh nurut ka salaki tong sok loba kahayang itu ieu ukur kana kemampuan salaki. Deui maing rumah tangga jeung maneh geus 18 tahun mendeu pisan kamajuan. Sok salaki teh sia hayang maju sok waing ge rodaan cenah. Awewe mah geus nurut ka salaki tong loba omong, anu cerewet anu sok sosorongot ka salaki naraka. Lalaki itu teu usaha mungkin mencukupi kabutuh pemajikan neraka. Tepuk tangan untuk perempuan. Masa dibela awen kumaha heula. Entak awewe mah balik ngaji teh kudu buru-buru tawaran salaki teh naon hayangna. Bari ngadangukeun cariosan suami. Bari ngadangkak. Sabab ustad teh perlu balik teh aya nu mukakeun pantau. Mulai ngaji kamari di Cianjur, balik teh dibere sayur genep karung. Biasa karung, hayam 3 kieu di eta raja Mandala razia besar-besaran narkoba dibukaan kabeh. Abi bobo ditanya ku supir, "Mana cenah ustadna?" "Itu kenapa katindihan ku sayur?" Aing disarwakeun jeung bungkol sih. Pakai we kopea habis. Oh, Pak Kiai, punten jadi razia memang dari Polda, dari Polsek, Polres semua itu. Memang nuju razia besar-besaran. Karasan sim guring kena. Da abdi sok ngisi sabulan sekali di Polda Jabar. Ngisi bin rohtal polisi hari Kamis. Jadi terang polisi teh. Nanti Pak bawa cerita bolu 2 lah lumayan. Sila lapareun tuh kabagian polisi kita berkah ngaji. Kabagian bolu. Mata kieu berkah bolu, berkah ayam, berkah sayur ece rewat tina razia. Ieu mah ngingetan ka panitia. Isi aya razia di jalan. Siapkeun ti ayeuna. Ah eueuh teuing mah ucing medusan. Tenang we Kang Andri da ieu mah jeung dulur atuh. Alhamdulillah Irabil sodakoh teh nolak 77 ayeuna kagorengan. Ata kalau dieu urang ayeuna tingali calon-calon anggota PDPR teh mana anu dermawan, mana nu pi ayeuna berkaheun. Ulah salah milih. Pilih anu ngajadikeun kermelaan rakyat bukan hanya janji tapi yang ada bukti. Tepuk tangan untuk semuanya. Gitu. Da masyarakat teh geus boseneun milih teh. Asa anger wae jalan teh jag jiglung. Jadi pejabat teh ulah loba selfie. Kudu aya bukti karena Bandung Barat
Ti hiji dugi kadua benang deui korupsi deui. Jadi masyarakat teh geus lieureun meulih teh. Makanya Kang Andri harus membuktikan jadi pejabat yang ada bukti. Tepuk tangan untuk jadi. Keur ngangkat harkat darajat KBB insya kepercayaan masyarakat. Ulah sok di ayeuna ganti-ganti. Pikirkeun kurang teh anu pimaslahateun. Hawa naon deui nu dugi ka hawa? Baca istighfar. Matak tos salat so astagfirullahaladzim li waliwa hidayah wali jami'il mu'minin mu'minat muslimin muslimat eta kabawa kabeh al ahya nu hirup wal amwat nu maut matak geus salat teh doakeun sehingga ngocor ka alam kubur al mayyitu kal gharikil mutagawis mayit teh engkang-engkangan seperti dina ayeuna tengah lautan meryogikeun tamang meryogikeun ayeuna naon bantuan tisa eta tinu hirup matak sedekah jari ilmu manfaat termasuk anak anu hayang budak soleh nyieuna kudu bener ulah asal nyieun da bolu oge lamun teu bener mah turang ngucek sok bantat eceuk matak lamun budak kurang adonan bandel hanya ya budak bantat matak nyieuna ulah rusuh teuing pamanasan heula lain ieu mah nyieun budak teh belewer kolorna para seuneu utang nyangsangna panto rek salat subuh teh rusuh rarasaan teh sorban nu ka dieu teh efek teh utang pamajikan matak lain seuri komariah sia teh as gentong erek ieu oge da geus charter atuh cuk sugane badag anu leutik aing mau datang deui matak di dieu ge MPD uing teh manusia perlu doa sok saya ngomong naon dia sok saya ngomong naon alhamdulillah dikir naon cenah dikir hayang gede hate teh dikir nu katilu kasbul halal teh rizki anu halal cek Imam Syafi'i dina kitab Al Majmu' Syarah Muhadzab kunaon ieu Kang Haji Deni almarhum sareng keluarga aina Ayang Abdul Cukup bisa ngabangun masjid ngawakeutkeun masjid sabab rizkina halal. Di mana rizkina halal ngadorong na kana ibadah, di mana rizkina haram ngadorong na kana maksiat. Idza dakhalal haram kharajal haram. Di mana urang hasil korupsi, hasil nipu, hasil riba kadituna ngadatangkeun maksiat. Moal dipake ka masjid. Ieu teh turutaneun ku urang ahli sedekah, asy-syakhiyun qaribun minallah, orang yang dermawan, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan malaikat, dekat dengan pintu surga. Siapa musuh Allah? Al-bakhil aduullah. Musuh Allah teh nu pedit anu sok nawar ka ustad ta eta beus. Nu kitu teh tereh maot. Ari ka ustad ulah nawar teh. Eta ustad eta teh sabaraha? Emang na aing teh cilok sih teh. Anu hoyong hadiah ngacung. Di hadiah dipasihkeun ka rana mana. Tapi rana teh nu huntuna tinggal 3. Nih. Artos 50.000. Cung, saan hoyong nih, duit 50.000. Nih. Anu waosna teu ayaan. Anu umurna 70 tahun, anu pernah katemak zaman Jepang. Mana nih ngacung? Mana? Oh, mak, kadieu mak, menang duit mak, kadieu. So, kadieu we teu naon, menang duit. Sabut ku shalawat. Marhaban. Ayo semangat. Ya nurul aini. Marhaban. Tepuk tangan. Ya
Iya,